Kemarin sudah dibahas tentang bagaimana kita sungguh-sungguh dalam mencari ilmu setelah kita tersakiti. Nyata aya nu namina Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi ngalamar ayeuna ka putri. Ka seorang putri, ayeuna putrina Habib Muhammad bin Qutban. Ternyata saur eta camer nah saur calon mertuana nyata saur Habib Muhammad bin Qutban kalah nyarios ge sanes ditampi lamaran teh kalah nyarios kumaha la ujau wiju ibnati ala rajulin amin. Sekali deui yang pengiringan la ujau wiju ibnati ala rajulin amin. Hartosna kuring moal ngawinkeun anak kuring ka lalaki anu bodoh. Tah tina cariosan eta sanes maksud ngahinakeun, sanes maksud ayeuna mencela, tapi maksud ngamotivasi supaya eta si calon minantu teh semangat deui ngawas heula ilmu sehingga engke bisa ngawin ka anakna. Akhir carita anjeunana Muhammad bin Husain Al-Habsyi angkat dengan semangat hati, dengan tadi yang menyakiti, yang melukai hatinya karena ayeuna disebutkan ayeuna jalma bodoh, maka teu narima hatena berangkat masantren, dines masantrena ngaji ayeuna sagala ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu tata krama dan lain-lain itu sampaikan anjeunana nepi kana derajat anu agung dina ilmu, nguasai karena sakabeh ilmu sehingga jadi mufti, jadi mujtahid, jadi pencetus hukum di negeri Hijaz. Bahkan eta ngertuana oge ayeuna ngilu ngaji sorogan ka eta minantu. Nah ka eta Habib Husain nu tadi disakiti ngilu ngaji tentang ilmu alat tuh. Itu adalah kesungguh-sungguhan dina mencari ilmu. Terus duka dua Syekh Zakaria Al-Ansori saja. Zakaria Al-Ansori teh disebut Syekhul Islam. Kenapa disebut Syekhul Islam? Nah itu dulu karena ketika Syekh Zakaria Al-Ansori teh gaduh guru nyata Ibnu Hajar Al-Asqalani, gaduh murid Ibnu Hajar Al-Haytami di antawisna. Nah ketika Syekh Zakaria Al-Ansori awal masuk pesantren jadi santri baru di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, anjeunana nganggo beno, nganggo jubah, nganggo beno dina mastakana, nganggo sorban nu dibulitkeun alias bendo teh. Bendo teh nu badag, tuluy pas asup ayeuna ka pesantren ayeuna dicibir ku rerencangan anak. Uy datang Syekhul Islam euy, cenah datang padahal kakarek masantren bari nada ngahinakeun. Datang yeuh asup yeuh ka pesantren Syekhul Islam, guru nada Islam. Maka eta kalimat anu diucapkeun ayeuna nu kapuping ku Syekh Zakaria Al-Ansori nyaeta Syekhul Islam dijadikeun sumpah. Ceuk Syekh Zakaria Al-Ansori sumpah kuring moal kaluar ti ieu pesantren lamun kuring can digelaran Syekhul Islam. Jadi hinaan ya, hinaan jadi naon? Hinaan jadi naon nantina jadi bumbu untuk menuju kesuksesan. Jadi berdiri bertumbuh dalam hinaan, dalam cacian orang lain. Jadi sumpah uing moal kaluar ti pesantren kajeun teuing maot lamun teu digelaran Syekhul Islam asli mah gitu. Lamun teu jadi jalmi anu luhur ilmu. Nah, maka anjeunana mempeng alias tekun dina nyupri ilmu, tuluy ayeuna anjeunana ngareujungan kana sakabeh ilmu, hartosna menguasai kana sakabeh ilmu. Itu Syekh Zakaria Al-Ansori caritana. Kade kata kuncina Syekh Zakaria Al-Ansori Syekhul Islam, si aya kerna kuis Ramadan. Syekh Zakaria Al-Ansori teh Syekhul Islam gelarna, guru dina Islam. Harusnya, nah itu sungguh-sungguh dalam mencari ilmu mata hidup di dia lamun aya nu ngahina, misalkannya contohna ayeuna dihina misalkan atau di ieu mama misalkannya disebutan mama. Tah sing jadi gitu pur konten disebutkan nama peda ayeuna pur konten di masjid we gitu tadarus mutolaah kitab di kobongna teh gitu. Model anu di santri pasantren lain mukim cenah kitu. Lamun aya nu maca logat, maca kitab di kobong teh disebutkan mukim. Nah, itu adalah harus jadi naon motivasi kan meureun hate terada kasintrek harus jadi motivasi supaya meningkat, supaya benar-benar urang teh
ayeuna jadi mama supaya bener orang teh jadi ajengan gitu. Nya bisi ayaan gitu teh jadi motivasi gitu. Jadi jadikanlah bumbunya setiap ayeuna anu terjadi di pesantren itu jangan diambil hati tapi dijadikan naon bumbu jadikan samara kanggo ngagemuk urang sadayana ngagem kurang sana sangkan jadi jalmi anu sukses gitu kenana. Salajengna masih keneh tentang sungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Ya ka mana ya? Tinggal ya habis tangan dia. Sanu ta aya tingali. Terus? Terus? Jik pilari. Sunan kawana? Tinggal isa nu can aya deui. Dakaro nyaritakeun saha Ibnu Goji Syekh Ibnu Goji fi hasiyatihi dina hasiyahna itu Ibnu Goji dia poin tajakat aja fi hasiyatihi dina hasiyah dina kitab hasiyahna itu Ibnu Goji kuna dina bab laban udah dina bab labanul atan kuna dina bab labanul atan susu keledai laban anal imama kana saya tosna imam ibna arafah anal imama ibna arafah kana saya tosna imam ibnu arafah ihtaroko eta kaduru kamana eloina terus digugahkeun can Ayah Lutfi mana? Sadi tinggali. Rahmat ke mana? Ihtaroko kaduruk naon mijajuhu suhu badana itu Ibnu Arafah. Ihtaroko kaduruk naon mijajuhu suhu badana itu Ibnu Arafah. Bitolabil ilmi dina nyupri kana ilmu suhu badana teh tinggi kerneangan ilmu alias kermasan tren kerja di santri nepikeun ka gering suhu badana teh tinggi terbakar suhu badana wastaprogo jeung beak naon maul hayati cai kahirupanana naon maul hayati cai kahirupanana cai beak cai kahirupanana cairan di tubuhna teh beak suhu tubuhna sababna naik nu pikeun kagering kitu Mas Antren ieu kan masih kene sungguh-sungguh dina mencari ilmu nu pikeun ka ayeuna suhu tubuhna panas naik sanes karena loba ngadahar aida sanes karena loba gadang sanes karena ayeuna naon loba ulin tepuguh tapi karena banyak ngapalkeun banyak ngaji banyak ngapalkeun banyak mutolaah kitab banyak nalar banyak ngalogat banyak ngapalkeun banyak maca buku maca kitab jadi sampaikan ke Ibnu Arafah seorang ulama ayeuna pengarang kitab Syifaul Ghalil anjeunna sampaikan ujung masantren teh kantos dugikeun ka panas pisan tubuhna teh hampir kaduruk ku ti jero asam tubuhna naik dugikeun ka seep cairan tubuhna teh watawalada jeung kaluar fi badanihi dina awakna itu Ibnu Arafah fi badanihi dina awakna itu Ibnu Arafah naon da'u gudolin panyakit nu hese obatna naon da'u gudolin panyakit nu hese obatna nepikeun tina awakna teh bijil panyakit anu memang hese obatna
hese mencari obat teh. Awaja anu langka, anu ngareken langka. Awaja anu ngareken langka, awaja anu ngareken langka. Saha al atibba'u, saha al atibba'u pirang-pirang dokter. Saha al atibba'u pirang-pirang dokter. Sampai ku dokter diponis ini gak ada obatnya. Cara penyakit naon HIV jeung AIDS itu sulit ditemukan obatnya, mata kade kudu dijaga ayeuna gagaduhan masing-masing teh nya parjina kudu dijaga jangan sampai tersentuh ku banyak ayeuna sesuatu yang masuk karena parjina teh bisi ayeuna penyakit HIV jeung AIDS pamuget juga sama harus dijaga ketika mondok parjinya jangan sampai ayeuna terlalu banyak ayeuna dilatih karena takut ayeuna mengidap tangan kotor terus komo ayeuna naudzubillahi min dalik ayeuna berbuat ayeuna sesuatu yang tidak dibolehkan oleh agama itu nantinya akan mengidap penyakit naon AIDS dan HIV itu tidak ada obatnya sampai sekarang tidak ada dokter satupun di dunia ini bahkan di Oxford sekalipun universitas terbagus dunia itu tidak bisa menemukan di Amerika tidak bisa menemukan obat penyakit HIV dan AIDS mata jaganya kurang sadayana gagaduhana masing-masing yang sampaikan ke ayeuna sagawaya. Nah nanti ieu oge saha ieu teh atuh Ibnu Arafah oge sami anjeunna ayeuna sampai panas anu tarik ayeuna beak cai kehidupanana cairan tubuhna dugikeun ka kaluar penyakit anu sulit naon sembuh nah ku dokter diponis wah ini sulit obatnya moal aya ieu obatna can aya obatna dugikeun ka kitu pakola tuluy nyarios lahu ka itu Ibnu Arafah sa'aroi suhum kepala nah itu atibba sa'aroi suhum kepala nah itu atibba sampaikan ke kepala dokter kepala rumah sakit itu berbicara ke Ibnu Arifah dipanggil tadi Ibnu Arifah pasien nate inna qalbahu kharaja min gilafihi inna qalbahu saya kosna hate nah itu Ibnu Arifah inna qalbahu saya kosna hate nah itu Ibnu Arifah ngarariung dokter teh ieu kumaha ieu penyakitna obatna ngarariung dikumpulkeun kabeh dokter yeuh inna qalbahu saya kosna hate nah itu Ibnu Arifah tanapi jantungna Ibnu Arifah kharaja eta kaluar itu qalbu min gilabihi tina tutupna itu qalbu min gilabihi tina panutupna itu qalbu jadi hatena jantungna itu keluar murag tina ayeuna wadahna dina jerona teh naudzubillahi min wasoro jeung jadi itu qalbu wasoro jeung jadi itu qalbu fi goyati dufi eta tetep dina puncakna kalemah fi goyati dufi eta tetep dina puncakna kalemah sampaikeun ka eta hatena teh geus ayeuna ngedrop naon goyati dufi teh tulis di dinya ngedrop puncakna lemah lamun baterai HP mun geus beak baterena panaon ngaranna ngedrop teu bisa hurung deui nah ieu ge hatena teh geus murag tina wadahna dina jero badan teh geus ngedrop geus lemah pisan ku batak meureun ayeuna getol teuing dines teuing ngajina kakol bisobi barina tetep sapertoskeun hate budak leutik kakol bisobi barina tetep sapertoskeun hate budak leutik kan budak leutik model si aang ayeuna lamun ayeuna aya guludug teh kan kudu langsung ditangkep hatena masih lemah ulah direurewas lamun boga budak ulah direurewas ulah terus ulah dioyek di kieu-kieu ulah diangkat-angkat ka luhur sampai ke dialung-alung teh kenging itu kayak bab hatena jantungna itu masih lemah tah ieu ge Ibnu Arafah ieu nuju masantena sampaikeun ke gering sampai gitu palayaliku maka henteu
layak teu patut palayaliku maka teu layak teu patut bihi ka itu Ibnu Arafah palayaliku maka teu layak itu bihi ka itu Ibnu Arafah minal agdiati tina pirang-pirang dahareun panganan dahareun illa altopuha angin nu paling lembutna tina itu agdiah sampai anjeunna teu bisa masuk makanan daharna teh kudu bubur nu lembut tina dahareun naon bubur daharna teh kudu naon we bubur wahwa atanapi naon susu atanapi naon teu asup hese sangu mah kudu nu lembut we kudu ayeuna dicairkeun sagala rupa teh wahwa jeung ari itu altop alabanu eta susu ala di anu ja'ala geus ngajadikeun hu kana itu aladi saha Allah Gusti Allah gidaan kana panganan dahareun lil atfali pikeun pirang-pirang budak leutik benar teu nu mana eta susu geus dijadikeun ku Allah sebagai makanan sarapan ayeuna anak kecil nya itu da anak kecil mah bisa langsung dahar ayeuna sangu moal bisa langsung adahar lajato moal bisa langsung adahar ayeuna bubur tapi naon ayeuna susu bisa ngadahar bubur teh usia 6 bulan baru bisa ngadahar bubur di umur sabulan dugikeun ka umur ayeuna 6 bulan mah susu tah ieu oge santrinya namina Ibnu Arafah oge kitu sami ayeuna teh tos teu damang repot jantungna hatena geus ayeuna kaluar tina kantungna maka anjeunna teu asup sangu kecuali ayeuna susu bisarti ayardia kalawan syarat yen nyusu itu Ibnu Arafah bisarti ayardia kalawan syarat yen nyusu itu Ibnu Arafah kana itu laban bifihi ku cangkemna itu Ibnu Arafah minatadi tina pentilna sehingga eta Ibnu Arafah teh saranti dokter ieu mah kudu nyusu langsung kana pentilna cok dokter teh wa anfa'uhu jeung ari paling manfaat tina itu laban pang anu bisa nyageurkeun tina itu labanul atani eta cai susu keledai betina kudu neangan keledai betina sok kudu langsung nyusu karena putingna eta keledai karek bisa cager berarti luar biasanya eta ayeuna susu keledai betina itu sampai ayeuna bisa nyageurkeun jalmi anu ayeuna jantungna anu obatna hese suma tuluy lamun teu mangih eta atawa pilihanna ieu anu pang manfaatna pang alusna bisa nyageurkeun teh hiji susu keledai betin kadua suma labanun nisa'i tuluy susu awewe suma labanun nisa'i tuluy cucu awewe tuluy susu awewe anu ampuh bakal nyageurkeun eta Ibnu Arafah teh sumala banul maji tuluy susu kambing etawa sumala banul maji tuluy susu kambing matak seueur di ayeuna di pengobatan herbal mah dianjurkeun teh susu kambing etawa susu kambing itu banyak dibisniskeun banyak ayeuna dijualan sebagai obat karena dia ge cek dokter naon banyak khasiat ngan level 3 nu pangsaena mah susu naon keledai nu kadua susu wanita
yang ketiga susu kambing. Tuluy we pakariha maka bendu ngewa saha Ibnu Arafah tak bodegnya ditawaran ieu bade susu keledai aim pakariha maka bendu saha Ibnu Arafah labanal atani kana susu keledai betina nya cek dokter teh kudu ieu mah kudu nyusu langsung kana puting ngasuh keledai aim cek Ibnu Arafah teh kumaha aim istikjajan karena menjijikan atuh ayeuna menjijikan membikin muak atau ayeuna mun langsung ayeuna notor karena susu keledai kitu ma'ruf teh kebayangkan muaknya sebel nyarutnya sebel aim cek ma'ruf teh watawaruan jeung karena apik akan ahli ilmu Ibnu Arafah teh apik pan gering nage ker ngaji ahli ilmu berarti ya apik naon lima karena perkara pihi eta tetep dina pihi minal khilafi lima karena perkara pihi eta tetep dina itu ma minal khilafi ari perikhtilafan ulama karena susu keledai itu diikhtilafkeun cenah ku ulama aya nu ngameunangkeun jeung aya nu henteu akring mung aim ka dokter teh aim susu keledai alim susu keledai sabab ngarasa jijik jeung oge ayeuna diikhtilafkeun ku para ulama antara meunangna jeung henteu tuluy anu katilu naon ditawaran ku dokter teh geus atuh susu kambingnya cenah kitu susu kambingnya wataroka di aim de alim ditawaran susu wataroka jeung ayeuna ninggalkeun itu Ibnu Arafah laban al-maji kana susu kambing eta da kulantaran ayeuna naon pinter atuh da Ibnu Arafah teh alim kunaon pangna alim susu kambing li'annahu karena sayakosna itu labanul mahji fid darajati tsalitsati eta tetep dina pangkat anu katilu fid darajati tsalitsati eta dina pangkat anu katilu da susu kambing mah atuh manfaatna ge nomor 3 yang bagus kan manfaatnya kan langsung semangat si eta yang bagus kan dok manfaat yang paling bagus itu yang ke-1 cuma yang ke-1 mendidikan sementara susu kambing itu manfaatnya itu yang nomor 3 gitu kumaha tuh dok cenah gitu wahtaro jeung milih itu Ibnu Arafah labanan nisai karena susu awewe apa tua tengingkum nitap atuh biasa we labanan nisai karena susu awewe pakola tuluy ayeuna nyarios lahu ka itu Ibnu Arafah saha atau bibu dokter maka dokter itu nyarios ka eta Ibnu Arafah sok we atuh cenah meureunnan ditawaran kualitas pertama naon susu kualitas pertama susu keledai mung ayeuna ditawaran susu kambing ayeuna kalah pinter nolak teh itu mah cenah nomor 3 cenah enggak non tidak unggulan cenah itu mah hayang naon atuh eta cek dokter hayang naon teh nu saja mah aing hoyong eta cek dokter atuh pek we atuh angpau albanina cek dokter ya nya tuh sok we angpa ngan wayahna ye wayahna mun hayang susu awewe wayahna kudu nu ieu nu pang alusna cenah dina derajatna geureuteunana angpau albanihina ari nu
leuwih mangpaatina pirang-pirang susuna itu nisa angfa'u alba nihina arinu leuwih mangpaatina pirang-pirang susuna itu nisa labanul mar'ati eta susu awewe labanul mar'ati eta cai susu awewe asamroi anu pirang rambutna. Wah, ini mah harus berangkat ke Eropa. Labanul mar'ati eta susu awewe naon bi teh asamroi anu pirang rambutna. Langsung unen ngacang ge tadi kobok. Pirang cenah urang ge euy. Asohihati anu cager. Asohihati anu cager. Kudu anu naon? Cager nging ayeuna anu gering, komo anu kanker payudarana. Asohihatil jismi anu cager ayeuna jisimna, awakna. Kudu nu cager awakna. Al mudminati anu ngalanggengkeun aklalahmi kana ngadahar daging. Aklalahmi kana ngadahar daging. Kudu awena ge anu gijina ge terjaga sesuai ayeuna 4 sehat 5 sempurna. Barang tuangna teh lain seblak tapi kudu naon? Daging. Pasta jaro tos sering diperpanjang. Pasta jaro maka nyewa. Pasta jaro maka nyewa itu Ibnu Arafah neangan eta penyewaan air susu, penyewaan susu. Aya we di Tasik penyewaan susu. Tuluy nyewa atawa meureun searching heula manehna teh kana Google. Mun keur usum bukan searching heula. Jasa penyewaan susu. Aya we na Google. Pasta jaro maka ayeuna nyewa itu Ibnu Arafah teu gitunya. Ulama Ibnu Arafah teu gitu. Tidak seperti yang Anda bayangkan gitu. Arba'an niswatin kaopat pirang-pirang awewe. Arba'an niswatin kaopat pirang-pirang awewe. Min nisail qasobina. Nah, min nisail qasobinati pirang-pirang istri tukang jagal. Min nisail qasobinati pirang-pirang istri tukang jagal. Akhirnya tukang jagal teh tukang mencit sapi, mencit onta di Arab mah. Nah, istri-istrina kan ayeuna gernut barodag. Ngagibeg gitu, euneur. Nah, jadi tukang jagal makan ayeuna tuh balik mencit kan boga jatah naon daging sapi, daging onta. Apa majikan ke didar majikan. Jadi baradag galin tuh. Tah milih na teh nu eta, lain ayeuna artis, lain berarti kudu berangkat ka Eropa sanes. Pakana maka bukti itu Ibnu Arafah, pakana maka bukti itu Ibnu Arafah yardou eta nenen itu Ibnu Arafah, yardo eta nyusu itu Ibnu Arafah, kunna ka itu nisa il qasobin. Nyusu we kumaha cenah eta kan teu meunang atuh nyusu geus gede pan eta geus hampir jadi ulama. Ngan gering keur jadi ayeuna keur masantren. Gering cek dokter deui iwalti ku tilu susu nu tadi ngan mungeun ku nu kahiji jeung kadua mah teh. Nah, maka ieu kumaha kan teu meunang ayeuna nyusu, ayeuna geus gede kan nyusu kan teu meunang. Kumaha tuh waktu piro cenah dihampura, waktu piro dihamjung dihampura naon dalika itu yardo. Naon dalika itu yardo dihampura kalau bah dieu mah ad-daruratu tubihul mahdurat. Naon kaidah fikihna sing apal? Ad-daruratu tubihul mahdurat. Ad-daruratu ari kamadaratan ayeuna kondisi terdesak atuh da deui obat iwal ti eta atuh. Ad-daruratu ari darurat tubihu eta ngameunangkeun itu darurat al mahzurat kana pirang-pirang anu dilarang.
Jadi karena kondisi terdesak deui ayeuna obat nu bisa nyagerkeun kecuali eta, maka itu dimenangkeun ke kondisi kitu. Kumaha kaidah fikihna? Ad-daruratu tubihul mahdurat. Ad-daruru yujal. Kemudaratan harus dihilangkan. Daripada paeh cenah mending keneh nyusu kan gitu. Wa in kunna nuhun bi jazakallahu khairan katsiran fid dunya wal akhirah. Wa in kunna sok sanajan kabuktosan itu nisa. Wa in kunna sok sanajan kabuktosan itu nisa ajnabiyatin khobar kana ajnabiyatin eta pirang-pirang awewe ajnabi au deungeun batur atuh lain muhrim. Ajnabiyatin eta pirang-pirang dengan awewe batur gening menang lima kanid darurati karena tempat madarat lima kanid darurati karena tempat madarat pasyafa'ullahu pasyapa maka nyagerkeun pasyapa maka nyagerkeun ka itu Ibnu Arafah insyaallah Gusti Allah akhirna sembuh alhamdulillah kan ulah yang gering deui geus cager kitu mah hese obatna geus dicagerkeun ku Gusti Allah. Nah, itunya cerita sedikit cerita Ibnu Arafah eta teh nu kudu diambil nama kurang teh lain masalah ayeuna katungtungna tapi nu kudu diambil teh masalah pertama naon teh Ibnu Arafah jiddi fi talabil ilmi. Ibnu Arafah sungguh-sungguh dalam mencari ilmu sampaikan ajeuna gering parah gering nu eueuh obatna kecuali eta pahamnya. Jadi urang ge kudu naon sungguh mun hayang naon mah mun hayang naon mah hayang sia mah kalah kadinya kesimpulanna urang ge kudu dinas kudu sungguh-sungguh dina ilmu lamun hayang naon mah hayang jadi ulama mah hayang sukses mah lain hayang nyusu. Al hikayatu ari carita al hikayatu ari carita azaniyata asyarata anu ka-12 azaniyata asyarata anu ka-12. Sekarang cerita ke-12 Silvi dilihat kitabnya fil mubahasati eta tetep dina martelakeun mubahasah teh debat silih bahas debat. Ayeuna cerita ke-12 tentang ayeuna para ulama kapungkur nuju masantrena tarapi geus jadi ulama na oge ayeuna ngabahas ilmu we teras naon teh ayeuna mah debat ngabahas ilmu diskusi atuh mubahasah teh naon diskusi debat diskusi ngabahas ilmu ngarariung di kobong teh yeuh cek urang mah kieu ieu teh yeuh penjelasanana teh cek urang mah kieu eta jadi mubtada lain jadi fa'il eta teh maf'ul cek maruf teh cek fajar teh lah siapa tuh barisaeun itu adalah jadi dorob. Rumah terus we ngabahas debat maca kitab itu jadi hukumna kieu cek urang mah kitu. Nah ieu ngajelaskeun tentang ayeuna debat diskusi saperti kitu budayakeun saperti kitu di kobong teh ngabahas ilmu ngabahas naon kitab naon Safinah nu Aralit mah contohna nu Arageul ngabahas Syarah Fathul Qorib contohna teh bicarakeun ilmu anu geus dibahas ayeuna di madrasah teh didiskusikeun tina diskusi eta bakal nama ilmu bahkan ilmu itu anu teka tampi kurang di madrasah lieur di madrasah mah misalkeun henteu ayeuna henteu nyerep ilmu teh pas ayeuna kadang ilmu itu dipanggihanana keur diskusi keur ngobrol kieu jeung babaturan kadang kitu jadi ngarti ayeuna mah tuh itu manfaatna naon diskusi. Itu mata ayeuna di Lirboyo mah ditekenkeun pisan diskusi teh musyawarah teh unggal poe aya jadwalna wajib diskusi teh matak ayeuna paralinter bicara di ulama alumni na seueurnya Kang Deden al-Itisam di antawisna sok ngiringan simkuring oge ngaji ka anjeunana dina online. Terus ayeuna jadi singa podium aya Mbah Yai Haji Hasbullah itu alumni Lirboyo ahli diskusi ahli musyawarah bahasa umat sehingga keputusan naon wae nu aya di Indonesia itu kumaha pesantren Lirboyo rujukanana
memutus karena naon segala rupa kumaha hasil basul masail pesantren lir boyoti NU sendiri itu jebolan-jebolan alumni-alumni lir boyot tersebar di ayeuna di lembaga basul masail tiap kabupaten. Karena naon? Karena diskusi. Maka budayakan nantinya, budayakan ku kepala kamarna dibimbing diskusi di kobong teh. Bakal nambah ilmu sakali deui diskusi saya bakal naon? Nambah ilmu nu teu ngarti di kelas didiskusikeun di kobong jadi naon? Jadi ngarti kadang mah kitu. Mata kamari belajarnya atau kamari nepi ka kelas naon? Baladan rahmat teh kelas tidak dua itu naon diskusi naon kamari teh MKK kitab ayeuna sapina aya tanya jawab heula saeutik itu. Meskipun sakitu lumayan jangan memancing supaya engke resep kana diskusi engke mah ku hidup ngajawab hidup nu nanya hidup nu ngajawab hidup. Ukia dicaritakeun naon anasaykho naon anasaykho sayatosna guru Ahmad bin Qasimin tegas nama Ahmad bin Qasim tilmida sayhi nu jadi murid na guru Ahmad bin Hajar tilmida sayhi Ahmad bin Hajar menjadi murid Syekh Ahmad bin Hajar dahaba eta lempang berangkat itu Ahmad bin Qasim Muhammad Ibnu Hajar naon eta teh Ibnu Hajar Al-Haytami Ahmad bin Qasim nu janten muridna Ibnu Hajar itu berangkat ke kota Mesir. Wa kana jeung bukti itu Ahmad bin Qasim. Wa kana jeung bukti itu Ahmad bin Qasim. Yahduru eta hadir itu Ahmad bin Qasim. Yahduru eta hadir itu Ahmad bin Qasim. Madarisa sayhi kana pirang-pirang madrasahna guru Muhammad Romli. Madarisa Sayyidi Muhammad Ar-Romli ka pirang-pirang madrasah guru nah nyaeta Muhammad Ar-Romli Samsudin Ar-Romli Ari Muhammad Romli itu Samsudin Ar-Romli teh gelarna kade gelarna Syafi'i Shogir jadi Imam Syafi'i kecil Syafi'i junior lamun dibahasakeun reinkarnasi Imam Syafi'i ngaranna Muhammad Samsudin Romli itu yeuna lalawanana Ibnu Hajar. Jadi dina aya namina kitab Ismidil Ain nya. Ikhtilaf dua ulama termasuk ikhtilafna Ibnu Hajar jeung Imam Romli. Sisina bogia. Dina fikih urang, fikih Syafi'i pasti we lamun ayeuna lain hasil tarjih Ibnu Hajar, hasil tarjih Imam Romli. Ibnu Hajar, Imam Romli, Ibnu Hajar, Imam Romli. Tah ayeuna muridna Ibnu Hajar namina Ahmad bin Qasim berangkat ke Mesir kasaha ka ayeuna Imam Romli rek naon ka Imam Romli lebet ka madrasah Imam Romli ka pesantren Imam Romli nu aya di Mesir wa yubahitu bahkan Imam Romli itu gelarna Mujaddidul Qarnil Asir mujaddid pembaharu ayeuna abad ke-10 pembaharu abad ke-10 setiap ayeuna fi kulli roksi niatin dina setiap ayeuna setahun sekali itu mujaddidun pasti aya orang pembaharu dina pemikiran pembaharu dina ayeuna lamun dina wali mah aya wali kutubna lamun dina ilmu mah aya mujaddidna terakhir mah dina abad kemarin itu Sayyid Muhammad Alawi bin Muhammad Al-Maliki Al-Hasani Sayyid Muhammad Alawi di Mekah guruna ulama Nusantara ulama orang Indonesia kadinya guruna mujaddid eta pembaharu Muhammad Romli sami mujaddid wa yubahisu jeung debat itu Ahmad bin Qasim wa yubahisu jeung debat itu Ahmad bin Qasim ka itu Muhammad Romli ka itu Muhammad Romli tuluy we ngadebat nanyakeun masalah Ahmad bin Qasim teh ka Imam Romli hatta inna Syekh Romli dugi ka sayatosna
Syekh Samsudin Romli yutoliu eta mutolaah itu Imam Romli yutoliu eta mutolaah itu Syekh Romli katiron kana loba kitab nepikeun ka kitabna ayeuna nu sangat banyak ditinggalian terus dibacaan di mutolaahan terus sabab naon hoyong ngajawab permasalahan nu dilontarkeun ku Ahmad bin Qasim wayabitu tuluy we ngajak debat eta teh Ahmad bin Qasim teh hayang nanyakeun tuluy mukaan mutolaah atuh Imam Romli teh wayabitu jeung sapupeuting itu Imam Romli wayabitu jeung sapupeuting itu Imam Romli sahiron barina nu melek nu nyaring teu sare rek naon tah lain ngoprek HP lain ulin tapi li tahqiqil mabahisi karena nganyatakeun kana pirang-pirang pembahasan li tahqiqil mabahisi karena nganyatakeun pirang-pirang pembahasan wal masaili jeung pirang-pirang masalah fikih karena Imam Romli itu ingin benar-benar menyelesaikan permasalahan-permasalahan jeung pembahasan-pembahasan nu dilontarkeun ku Ahmad bin Qasim nepikeun ka ayeuna rela ngorbankeun diri gadang pan ngaruksak sabenerna mah gadang teh ngaruksak kana awak pang ayeuna perkara nu paling ngaruksakan awak teh gadang tina gadang mah ruksak sakabeh anggota badan jeroan teh sumber penyakit ayeuna jantung segala rupa nya nugikeun ka ayeuna rematik stroke naudzubillah kadang itu banyak anu stroke itu gara-gara gadang jadi sumber penyakit itu tina naon gadang matak ulah gadang ayeuna bubar ngawas setengah 11 langsung bobo wios boga hangke jam 2 itu tidak disebut gadang ngapalkeun atanapi tahajud tadarus ngapalkeun itu tidak disebut gadang asal ayeuna kudu mentas jam 11 nepi ka jam 2 metabolisme tubuh itu berfungsi itu jam 11 sampai jam 2 paya sare we di jam 11 jam kedua ulah ayeuna kudu ayeuna ka istirahatkeun si awak teh lamun ayeuna di jam 11 ke jam 2 na nyaring teu ka istirahatkeun awak maka metabolisme tubuh teu berjalan lamun teu berjalan rusak kana sakabeh saraf-saraf tubuh nu aya ribuan penyakit bakal kambuh bakal ayeuna muncul tina hasil eta gadang matak usahakeun jam 11 mah kudu sare nepikeun ka jam 2 we minimal ke jam 2 mangga bade saur bade ngapalkeun ulah sampekeun ke sare teu karasa cenah ayeuna ke geus ayeuna kepala 2 kepala 3 geus ayeuna umuran mah bakal karasana teh ripuh pisan bakal hanya kal ke maka ulah gadang wae tah ieu Imam Romli mah dugikeun ka kitu mata kita ditungtung caritana dicarekan ku kolotna Imam Romli geus jadi ayeuna pananyaan jalmi geus jadi imam geus jadi Syafi'i Shogir ahli fikih aya nu ngajak wae debat saha Ahmad bin Qasim nepikeun karela ngorbankeun dirina berlumuran penyakit karena gadang sabab naon ayeuna hoyong menyelesaikan permasalahan fikih anu ditanyakeun hoyong ngajawab eta pakolat maka nyarios lahu ka itu pakolat maka nyarios lahu ka itu Syekh Muhammad Romli saha umuhu inungna itu Muhammad Romli langsung nyarios inungna teh malah kaya Muhammad tut ibu nafsaka fil mutolahati ma ari naon perkara laka eta tetepikeun anjeun ya Muhammad hei Muhammad tut ibu mayahkeun anjeun tut ibu nyapekeun anjeun mayahkeun anjeun nafsaka kana diri anjeun fil mutolaati dina mutolaah yeuh naon atuh perkara nu nyebabkeun anjeun make hot ayeuna terus-terusan mutolaah unggal peuting gadang padahal mah sare we heula engke jam 2 hudang ulah sampekeun ngaruksak diri cek indungna teh kitu pakola maka ngawaler itu Muhammad Romli lahaka itu ummi inna rajulan goriban kieu mamah cenah ceuk ayeuna saha teh Muhammad Romli teh
Inna rojulan saya kosna hiji lalaki. Inna rojulan saya kosna hiji lalaki. Goriban anu asing ieu rojul. Goriban anu asing ieu rojul. Aya lalaki asing anu datang ka kuring ieu dahola asup ieu rojul. Dahola anu asup ieu adahola eta asup ieu rojul. Dahola eta asup ieu rojul al balada ka negeri Mesir. Al balada ka negeri Mesir. Wayah duru jeung datang ieu rojul. Wayah duru jeung datang ieu rojul madari sana kana pirang-pirang madrasah kami. Madari sana kana pirang-pirang madrasah kami. Wayubahisu jeung ngabahas itu rojul. Debat itu rojul. Wayubahisu jeung ngajak debat itu rojul. Nah ka kami fil masaili dina pirang-pirang masalah. Tadi aya lalaki ieu teh mata kuring mutolaah we ngapeuting teu sare teh. Aya lalaki ngajak wae diskusi, ngajak wae debat permasalahan-permasalahan fikih. Hada ari ieu yubahituna, hada ari ieu yubahisuna alladzi eta perkara hamala nanggung ieu alladzi hamala nanggung ieu alladzi ni ka abdi ala kasratil mutolaati kana lobana mutolaah. Ala kasratil mutolaati kana lobana mutolaah. Ieu lah penyebab abdi seueur mutolaah wengi dugikeun ka teu sare ngaruksak awak teh. Sabab ayeuna hoyong mecahkeun masalah nu ditanyakeun ku si eta lalaki asing. Geus kitu langsung ayeuna subuh pan ku indungna teh kapanggih di kamarna teh keur gadang wae keur mutolaah wae keur debat wae jeung si eta lalaki. Si lalakina mah geus eueuh kitu nya, geus eueuh isinit. Ngan eta meureun permasalahan can kajawab wae Imam Romli teh gadang wae. Dibuka kamarna naon atuh make gadang wae cek mamahna teh. Dicaritakeun aya lalaki anu nanyakeun masalah ieu can kajawab wae ieu. Berasare langsung palama asbahat maka dina samangsa pasu subuh isuk-isuk palama asbahat maka dina samangsa asup waktu isuk-isuk itu ummi salat makanannya itu umi anir rojuli tentang lalaki al-ghoribi nu asing al-ghoribi nu asing padalu tuluy naruduhkeun manusia masyarakat padalu tuluy nuduhkeun jelema manusia maka nuduhkeun jelema ka itu si umi alaihi ka itu rojul alaihi kaitu rajul gaib alaihi kaitu rajul gaib tuh cenah di ditu pan nanyakeun ka masyarakat atau ka santrina Imam Romli saha sih lalaki anu sok datang ngajak debat teh ngajak nanyakeun ilmu teh teu apal waktu saha eta teh dituduhkeun tuh si bapak itu cenah wajaat jeung datang itu umi ilaihi kaitu rajul waqalat jeung nyarios itu umi lau kaitu rajul dugikeun ayeuna disumpingan ku indungna eta si lalaki teh dugikeun dicarekan ku indungna Imam Romli lalaki asing teh kumaha nyarekanana anta mamnuun min huduri madarisi waladi Muhammad anta ari anjeun mamnuun eta nu dicegah anjeun dicegah ayeuna mah ulah min huduri madarisi waladi tina ngahadiran tina datang ka pirang-pirang madrasah anak kuring min huduri madarisi waladi tina datang ka pirang-pirang madrasah anak kuring anjeun ti ayeuna mah ti samet ayeuna cek indungna teh ka si lalaki asing ulah sampaikan datang ke madrasah anak kuring Muhammadin tegasna mah madrasah Muhammad Romli ulah ayeuna mah ngaganggu ka anak kuring karunya wahada jeung ari ieu angka mamnuun pandugikeun ka gadang dugikeun ka ayeuna nu gadang wae mah kan dugikeun ka kantun ngawas subuhna aya pan dugikeun ka ayeuna padahal nuju pasaran lebar logat Fatul Qorib itu kala ayeuna di kakantun ngawas subuhna baka atanapi aya mah aya nganunutan tuh maka ulah gadang itu teh ku bakat naon nyarek ulah gadang teh wahada jeung ari ieu angka mamnuun minha ti itu
umi min hati itu umi rahmatul abawaini eta kanyaah nu jadi indung bapa. Rahmatul abawaini eta kanyaah nu jadi indung bapa. Eta teh pangna nyarek teh sabab naon kanyaah nu jadi indung bapa. Sabab ku bakatnya nu jadi indung maka nu jadi anak nah nu jadi guru ge sarua karo janten santri nah muridna gitu. Ini menjelaskan tentang naon debat. Jadi pentingna naon ayeuna mubahasah teh ngan ulah sampaikan ka jiga kasus sapertos ieu bahkan dicarek ku indungna ulah sampaikan ka ayeuna berlarut-larut sapuputing ayeuna henteu sarek belaan mutola. Tapi kudu kumaha atuh carana teknisna sare heula ameh ayeuna awakna sehat sare heula jam 11 teh uga jam 2 karek jam 2 mutolaah teu naon. Atas teh aya waktu 10 menit silahkan untuk dibaca supaya bisa Timimiti Dakaro Ibnu Goji. Sok baca sadayana. Baca ame bisa.